poe ayeuna yeuh. Jika milik jajanan SD. Edisi SD Cimuncak. Tengah cuma barudak Cimuncak. Nah kayak gis kami langsung sabuk nih si mang tukang gulali anu gulali teh meni warna-warni kieu aing mah meni lucu. Mimiti bareng koneng ungu biru nepikeun ka sodana ge bisa dicampur kieu teh tinggal barudak kalas nya warna-warni kieu aing mah. Ari bae teh meni reuas hargana teh mung 2000-an barudak kalas nya meni murah-murah teuing mang emang abatian kitu ya teh. Orang ngeuseukeun teh alas si gulali teh bener-bener hibu pisan ngeunah. Ini mah teu bener-bener otomatis menyebor ti korosi kamidangan bae. Maju teh kayak tukang gerobak si mang mie anu lucu kieu teh tingali. Mimiti mie goreng mie kuah pokona mah sagala ayam mie di dieu pokona mah rek naon wae ge aya. Meuli teh bisa kurang hargana teh mung 4.000-an. Aduh kan ieu nah mun ngadahar mie di SD mah sok beda sih ngadahar mie di mah teh sok tambah nikmat di SD mah. Coba tambahkeun teh kecap saos sambal heuh eta balekon. Ejek 5